Zaman nu ngacaprok urang patepang dangu deui dina konten anu maneh di kanal Capruk Radio Net. Ngabubulet seni budaya Sunda dina wadah anu ngigelan jaman pangrupi-rupi Cina utamina cerita dina basa Sunda. Campondong soul, 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 campondong soul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu konten Carpondong Sun nya salah sawios segmen di kana YouTube Capruk Radio Net. Segmen nu sanesna deui nu utamina aya carnyam kitunya. Aya oge video capruk gitu. Aya oge naon eta teh romantika kru nya. Terus lami ya teu neraskeun investigasi Captain Rook gitu nya. Kemanawi medal deui sareng segmen-segmen anu sanesna. Anu dina danget ayeuna bade medarkeun hiji carpon karangan Ai Rudian Syahnya dina jejer Sono Kahalangan Kuanci. Tah ieu teh kantos dipentesnya ku Ai Rudian Syah teh dina salah sawios pasanggiri carpon anu diayakeun dina medsos dina Facebook masadanya ku salah sawios grup anu merhatoskeun kana sastra Sunda utamina carpon nya kenging posisi ka-8 saurna teh. Mencaca cenah hoyong di pangmedarkeun cenah ieu mah enggak saur cimkuring teh. Insyaallah urang pedarkeun ke dina segmen Carpondong Sun. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana pamugi saha papaosna sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sing sarehatnya sakula wargi sepatos biasa gitu ndak kesehatan teh utami pisan gitu. Oge sing aya dina kamajengan kalancaran sagarupi ikhtiar anu nuju di pajeng ayeuna. Tekendat sim kuring toleh nganuhunkeun nya ka para wargi kaum dangu netizen sadayana di mana we ayana anu parantos satia manco kana ieu kanal YouTube Capruk Radio Net. Anu parantos nge-like-na, ngajempolanana, anu parantos subscribe-na, anu parantos komentaranana, hatur nuhun pisan kum kasadayana. Bilih aya nu nembe sindang ka ieu kana YouTube Capruk Radio Net, hatur nuhun pisan. Mangga supados aya notifikasi ka payuna saperkawis konten anu nembe medal, aya saena diklik wae seratan subscribe nya. Seratan subscribe gitu. Sakantanan sareng loncengna, sareng loncengna gambar lonceng nu eta tah gitu. Ya. Mangga para wargi kaum dangu supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan. Meh sapeting jeput Mang Adeng teu bisa sare lantaran penyakit kolesterol jeung darah tinggina kanceuh deui.
awakna karasa kabeh paranas. Kituna teh bongan mangkukna Mang Adeng bet kabita ngadahar daging kurban. Padahal teu meunang pisan eta teh. Dicaram pisan. Keur kitu pok harita Mang Adeng nyarita sorana mungguh alon. Naon manehna? Kami teh sono hayang panggil yang nu jadi anak. Pokna semoga limba. Biasih gancang nempas bari sabepeting manehna ge sarua jadi kabawakeun kurang sare balas ngahugulung anu ngadadak gering parna. Ih, sabar lanan ye manehna. Boa engke ge si Ujang teh bakal balik. Montong bakal loba pikiran ye. Esi. Kami teh harek teh loba pikiran kumaha atuh. Anak nungan hiji-hiji nate kiwari teh bet eueuh di imah. Mangkaning isukan mah kami teh arek balik. Ngan kami teh balik na yang ditungkulan heula ku anak pamajikan. Cek Mang Adeng deui. Nyaritana bet mungguh pika salempangeun anu ngabandungan. Nya arek balik teh arek balik ka mana atuh nu dimaksudna? BSI ge jadi terus rasa. Manehna teu miharep salakina waka maot. Yuh, manehna ye. Cing eling. Jeung anggur mah ye lobakeun dikir. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Balik teh balik ka mana atuh? Ieu oge apanan keur cicing di imah sorangan ye. Lain di imah batur. Cek biasih deui bari rambisak. Sok inggis salakina nyarita kitu teh mere totonden arek maot. Para wargi kaum dangu netizen sadayana tunda anu kacarita kocapkeun di tempat sejen. Harita teh Jang Bakri anu memang keur nyiar kipayah di dayeuh Bandung hatena bet ngadadak pating sarblak. Ras inget kalau jadi kolot sabab rumasa Jang Bakri teh tambelar arang langka mulang kalembur dumeh lengoh. Harita Jang Bakri jo hayang balik bae. Jika anu sarua terus rasa. Aduh, mak, apa? Karena naon ayeuna, hampura abdi rumaos tambelar ya, arang langka mulang kalembur. Tapi lain harti Bakri teu inget, ngan kudunungan can diidenan pikeun mulang ya. Loh, tur mudahan-mudahan we mak jeung apa di lembur sarehat. Jang Bakri anu keur gawe di pabrik jadi tuluy ngomong sorangan dina jero hatena bari anger ngagut turut ngaput kantong. Dina kaayaan keur kitu sedut cerem. Aduh. Jang Bakri ujuk-ujuk nyebut aduh sabab curugna jol katojos ku jarum mesin kat kanyeceb. Kaayaan kitu teh kabireungeuh ku babaturan gawena anu deukeut. Halo, Bakri, kunaon maneh teh? Ngerewas supaya sia kade atuh. Cek batur gawena bari gancang nyampeurkeun sarta nulungan Jang Bakri anu kakaput curugna. Ngan henteu ari nepikeun ka abor-aboran getih mah ukur linu wungkul. Hati-hati atuh. Mana-mana sok kitu. Lahan heula eta senalna lahan. Naon ka? Heeh lahan heula ieu sok. Naon ka diseungseurikeun. Rek nulungan aing mah ieu teh ieu. Eta teh curugna atuh lain jempo suku. Aduh. Kang ieu curug kuring Kang aduh. Nah make jeung ujug-ujug dongko we bari yang rek nita muka senal sagala atuh. Ari sugan teh jempo suku. Oh, aloh eta.
Sok buka. Kadikeun puterkeun rodana saeutik puterkeun. Ya. Curugna cicing tong ilu. Ya. Sok. Sopan. Aduh, benangna ieu nyecep kene ya. Aduh, nabet nirena kitu teh sakali aya bordiran dina kuku eta ketemu teh. Henteu eta mah lain tanah lahir, eta mah tanah lahir. Oh, sugan teh direnda. Duh, manya langsung dibordi dina kuku atuh astagfirullah. Pan katojos eta mah tuh. Sugan teh salah tempoan. Nuhun pisan Kang Sambas ya. Mani reuwas doh. Curug kuring kakaput ya. Sarua ingin reuwas. Kunaon atuh? Bet malaweung kitu gawe teh. Tembah Sambas anu umurna memang rada saluhureun ti Bakri saeutik. Pogo ieu teh. Bet ngaradak inget ka kolot Kang. Hayang panggih aduh. Jawab Jang Bakri dari ya bari pok nyarita deui. Kang, kumaha kira-kira carananya ye? Kuring hayang bisa balik ka lembur ye. Sono hayang panggih jeung kolot. Jang Bakri jadi menta bong-bolongan ka Sambas. Atuh eta mah perkara gampang atuh. Gampang. Gampang. Nah gitu. Akang sok bolosnya. Tong tarik teuing. Maksud teh, nah susah-susah teuing atuh. Keun kayak kukuring dibantuan ngomong kadunungan ari hayang balik mah. Nama naon kitu? Nya moal naon atuh. Keun we kalem-kalem. Kuring anu tanggung jawab yo. Aduh, heug atuh Kang, nuhun Kang. Jang Bakri atoh sabab menang bong-bolongan sekaligus tanggung jawab ti babaturanana. Gancang Jang Bakri meresan tempat urut gawena. Laju nyelang muru ka imah kontrakanana. Samemeh nepungan dununganana ka imahna pikeun nyarita di baturan ku Sambas menta idin pikeun balik tea. Dununganana anu boga pabrik langsung idinan Jang Bakri balik ka lembur sabab ku Sambas dibejakeun aya papait. Jang Bakri ge satujueun dibejakeun kitu teh henteu sugan ambek eta. Gancangna carita Jang Bakri terus dijajabkeun ku Sambas nepi ka wates make motor. Di jalan pok manehna ngomong. Baik depi ka dieu we ngajajab teh nya yo. Nuhun pisan Kang ya. Lain. Hangpuranya tadi kukuring disebutkeun aya papait. Apokana mah cing salamet we di jalanannya. Oge anu di lembur angguran masing sarehat. Amin Kang. Nuhun pisan Kang. Bae teu naon. Alus pogo. Pan eta dunungan jadi ngidinan kuring balik pan. Hayu itu mobil jurusan Garut geus tembong ye. Nya tuh, juga tuh. Kuring balik deui ka pabrik kita yo. Siap Kang, mun Kang nuhun. Cek Jang Bakri. Bari gancang manehna nyetop mobil jurusan Garut. Sanggeus sasalaman, kalacat naik, piur mobil ninggalkeun tempat. Katut Sambas anu terus ngaleos deui muru pabrik pikeun nuluykeun deui hanca gawena anu harita katunda. Para wari kaum dangu urang caturkeun Jang Bakri. Anu ayeuna keur aya di perjalanan, harita teh kaayaan tali marga bet keredak macet. Tuman sajam setengah geus tepi ka lembur, harita mah geus meh 2 jam leuwih Jang Bakri masih keneh di perjalanan. Di macet yo doh. Naon weekend gitu ya teh. Rea anu wisata gitu. Kang. Lan. Tetiasa engal kitu nya yo Kang yo. Abdi balik Kang Bujeng kaleles yo. Cek Jang Bakri tumanya ka kenek. Ari kenek gancang ngajawab. Kelanan sabar Jang yo. Sini kan macet. Tatanya wae. Betul oge tuh jarempet teu batatanya tuh. Jawab kenek nyarita togog. Bangun anu embung ditanya kitu ku Jang Bakri. Berenang kenek sareng supir ge carangkeulin pangintennya para warikom dangu. Ayo ditaros kitu panginten. Atuh beg. Eta Jang Bakri hatena ngaradak tugenah sabab dijawab ku kenek ku cara anu tegeug. Renghap Jang Bakri ukur bati ngarenghap
manehna jempe teu nyarita deui. Sedengkeun kaayaan di pelemburan mah harita teh Mang Adeng teu oleh sasambat ka manehna. Bakri, ieu apa yang panggil ieu? Geura balik, aduh. Cenah matakna langsa. Sabar heula tulanan manehna ye. Sugan ayeuna si Ujang bakal balik. Walon BSI teu oleh ngababara. Tapi kami teh geus teu kuat, Esi. Kami arek balik. Tembal Mang Adeng deui samemeh bibirna dikunci ku malaikat maut. Teutepanana semulayu. Jang Bakri anu di perjalanan bangun anu terus rasa. Manehna tegenah cicing hayang geura buru-buru nepi ka imah. Geus meh 3 bulan teu tapung-tapung jeung inung bapa. Puguh we atuh sono. Jirim bapa asa ucang angge wae dina kongkolak panon tara ti biasana. Harita mah Jang Bakri lir anu diudag ku wanci. Manehna sok geura nyebut atuh. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kitu sok. Cek BSI nitah nyebut. Bari kaayaan di imahna harita geus nyampak haneuteun ku nu narempok. BSI ngaguk-guk ceurik. Sok atuh bapana. Ucap La ilaha illallah La ilaha illallah. Cingkiat bi ye cingkiatnya yo. Keun kukuring cuang tungtun si mamangna pikeun nyebatnya. Sok Cek Pak RT anu harita geus hadir. Barigap leungeun Pak RT nyeklan damparamo leungeunna Mang Adeng anu sarua nyeklan pageuh kana leungeunna. Napasna ngahanyu. Burileng, panonna tembong ngaburileng. Ari nyawa candaikeun leupas sabab aya keneh kabeuberat. Dina juru panon aya nu herang lir mutiara. Laju turun maseuhan pipi. URT sababaraha kali ditungtun pikeun ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Tapi lebeng Mang Adeng can kadenge wae ngucapkeun eta 2 kalimah. Mungguh matak salempang pikeun anu ngogugulung. Ret ka BSI. Ret deui ka RT. Burileng deui panonna ngaburileng ka luhur. Awakna mimiti oyag kabeh. RT surti pok nyarita ditujukeun ka Mang Adeng anu keur sakarat. Aduh. Rupina tos caket ieu mah bi ye. Kang. Kang. Ulah dianggo kabeuberat ye. Kang Adeng. Cing ikhlasnya. Rek katungkulan wae ku putra syukur. Henteu nya wayah. Nah. Bral Kang ye geramiang. Cek RT. Jigana bae Mang Adeng geus teu kuateun nahan datangna sakarat. Antukna dina sesa-sesa lisan anu panungtungan. Kadenge Mang Adeng kalayan bentes tur eces nyebut lapaz. La ilaha illallah Muhammad
Allahu Akbar. Ceklek Mang Adeng teh nepi kana titis tulisna. Nyawa paturai jeung raga dijejapkeun ku Biesih anu cerikna beuki narikan meh barang jeung norojona Jang Bakri hanjat kana golodog beringalanan sapatu. Uragiru manehna bus asup ka jero imah rangsalna diecageun. Barang asup ka jero goblok eta Jang Bakri ngerontok layon. Bapana ada Punten. Assalamualaikum. Punten. Apa? Ya abdi apa? Aduh. Ma. Apa? Apa? Jang Bakri kanyanyerian. Tuluy nyuuh gigireun layon anu harita kabireungeuh karek ditungkup ku RT. Ma. Apura abdi ma. Abdi rumah os tabelar. Cek Jang Bakri deui. Bari bluk manehna nyuuh kana lahunan indung. Kaduhung manehna teu ti kabarina keneh balik ka lembur. Horeng bapana arek pamitan. bagea jalu dihampura pisan kuma. Walon Biesih pondok. Para wargi kaum dangu nyata harita kasono anak jeung bapa teu bisa laksana patepung. Sono kahalangan kuanci. Para wargi kaum dangu netizen sadayana rupina reres kapidangkeun hiji carpon karangan Ai Rudian Syahnya anjeunna teh kawitna ti Garut. Naon anu tiasa dicana kurang sadayana yeuh tina ieu carpon nya salah sawiosna panginten ka anu sepuhna masih jero meneng beungpeung masih aya masih jumeneng entong diengke-engke pangintennya margi upamitos daaraya mah kantun waasna gitunya kantun kenangan gitu kantunnya tekirang-kirangna kantun kahandeueuh sagarupi pagalo kasono beungpeung araya keneh mangga silaturahmi singgeten gitu utamina mah sepuh anu parantos sepuh pangintennya sepuh harus parantos sepuh kumaha tuh kumaha gini maksudna teh maksudna orang tua yang sudah tua gitu maksudnya eta gitu Rama sareng ibu sareng Rama anu parantos sepuh gitu patutnya gitu mugi-mugi sakudak sakedikna sasiereun sabeunjeureun aya manfaat aya hikmah utami nama hiburannya tina sakur konten anu dipidangkeun kalebet ieu carpon dongsun. Sim kuring teken data dari hapunten wireh seueur kekirangan sareng kalepatan tina dongeng-dongeng anu dipidangkeun dina nyanakeunana maksudna boh bilih anu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa oge tempat eta mung kalarasan bae sanes kae ngahaja-haja. Urang patepang dangu deui dina konten anu sanesna nyaeta urang neraskeun deui lalakon si Ginggi dina segmen carnyamnya. Hatur nuhun pisan ka sadayana kana paratosanana. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.